Kunaon yang dipoekan atuh? Ada cara wae ngarawinaheun teuing Pasep. Naraha tuh. Poe. Kebiasaan kayak caang terus caang ngeunaan. Kali-kali udah aya poekna. Ai batur geuning cara raang. Mana Pasep caang? Tuh, tingali. Wah, eta mah jijieunan. Jijeunan kumaha puguh caang. Ai ieu mah poek we. Begit. Menit Pasep. Gak kudu dibayar. Lampulung kudu dibayar. Dibayar anggar aja pareuman poek oge. Da ai peuting mah da kudu caangan lain. Ulah bisa tinggalin batu. Lamun keur eta katingalieun teh. Kenaon Pasep? Eta geuningan. Lamun pisan eta. tara pararuguh jeung dipararoekan segala. Iya kita ngarah naonnya. Keur caang-caang halus poek di caangan, engko di caangan tapi di pareuman. Heueuh tah sarua jeung pikiran dipararoekan wae gitu kan. Jadi we eueuh caangna teh. Ai pikiran mah da kitu jeung kitu. Digagilinding keretek. Itu jadi poek we jeung poek. Da eta loba mikiran teuing jadi poek we hantem. Atuh kumaha da Pasep teu dipikiran ngilas wae. Itu Serba susah itu. Jadi pararoek we hungkul. Poek